jelema anu buta mata hatena di alam dunia, jelema anu teu nyaho cahaya mata hatena di alam dunia. Waman ama jelema nu buta di duniana fi hadhihi fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ke di akhirat leuwih buta jeung leuwih sasar mata hate cek Kanjeng Nabi lain mata ieu. Jelema nu buta mata hate di dunia teu nyahoeun kana yen ngeridit haram, di akhirat bakal teu nyaho jembatan Shiratal Mustaqim. Dia beget kredit kabeh kanyahoan ku ai motorna canarang geus bacana kieu ulah sombong ka deuleu mangkerut ieu teh. Jelema anu buta di alam dunia teh nyahoeun mabok teh haram, di akhirat bakal leuwih buta jeung leuwih sasar. Moal nyahoeun ka jembatan Shiratal Mustaqim moal bisa nyebrang. Belah ditu aya 10 nu mabok tuh di deket jalan. Belah ditu 10, belah jero 10, belah ditu sama kabehan meureun. Buta mata hate. Jelema nu buta mata hatena di alam dunia teh nyahoeun bahwa maling teh haram, di akhirat bakal leuwih buta. Bahwa a'ma wa adallu sabila, leuwih buta jeung leuwih sasar teh nyahoeun kana jalan. Jelema nu di duniana buta teh nyahoeun zina teh haram, di akhirat leuwih buta. Alhasil di alam duniana buta teh nyahoeun hukum-hukum mana halal mana haram ditabrak terus, di akhirat bakal leuwih buta. Mantak naon atuh urang neangan cacaan di alam dunia keneh abeh di akhirat engke ngemplong jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun Ustad Amin nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim lempang, lamun Ustad Salim nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim teh lempang, lamun Habib Yahya nyebrang teh lumpat, lamun ustad-ustad jeung kiai nu balaleuneur nyebrang teh lumpat, para solihin mah hiber, para aulia Allah mah sakicep. Bangsa golongan anu model kieu mah ngagujubar. Cilakai ngagujubar dagang dioplos iya bangsana mustahil sigade urang hirup lain sakadar di dieu tapi engke terus paeh alam barzakh alam akhirat na ieu nu kudu dipikeran pikiran ku urang.